mangganyangakeun dina kawi sawer panganten. Ide kinanjaran bagja tepung asih laki dalam cerita natra kina rumah tangga di makanan belas asih telah hidup dua koma lali kana pamit untuk tepung rasa duli asimai nanjik asih lahi pribadi lamun pinanggi coba bangsa nadeket agang wilangan kudu merukeun ka nafsu koma masingnya satu bimbingan iman Islam jauhan sifat takabur nu ngancik ngan welas asih eta bebenteng lagi
ya